Ah, sabaraha ieu lah. Jam 4 nih kan. Keur matararunuh hite lah. Ngagoda. Jararan urang nempuh lah. Palakan ieu teh sugan atuh. Ara rasa urang keur jualeun. Baju ah. Baju teh ieu ada resep teh. Udah dadangan ah. Ya. Otomatis ara rasa. Aduh. Kali gimana kan? Anjing mending garabag teh ati goblok. Dah, kayak pareman euy, tah tipis teh. Urang rek kali tulang, pola kepalakan, kade. Alah, cuaca angin euy. Banyak ara rasa, ngagere pulau. Nah, ya. Oh. Ban wa tu meunang. Paman mahal. Kene di itu ayam beri di dua manu ada rasa orang kiaukeun sugan menang-menang tertoge ama tuh. Oi, ieu lumpat ese aing lupa punya jalanan. Yang ngobogana di bakal ka dieu kedeung deui. Lumpat ka dinya we ka hareup mang kaduk tuh. Ayo, urukun. Wah, anjing. Mang, kalem, Mang. Bangsat. Aduh. Anjing ngagoda. Belum kemana jalan dia. Aduh, si goblok teh. Atasan sia. Stop. Nabi bang. Anjing goblok. Kemana mang? Makan mang?
tukang urang segera bisa repaih dan kaki-kaki itu. Anjing ribu sumpah. Mang loncat ka ditu nya mang ke. Heeh. Adi dia, abi ka ditu lompat. Ribu rek nungguan di dieu ya. Sugan moal kepangi. Sugan lah halus mun teu kapanggih mah. Kemana si dadah teh? Aing teh geus ripu, geus kolot, goblok teh. Mau tomat. Alah. Gimana? Si dadah. Oh iya goblok. Nyum. Jadi hiji aing kepanggih. Angker naon mang? Anjing goblok gawas anjing sia. Kunaon maneh teh kekulutus wae? Aing mah rame bieu mamang aslina euy. Sia mah aing can ome goblok. Bae atuh kali-kali we ombe ku daun atuh ayeuna mah. Ah, omenya lah tuh. Lanjutkeun mah. Geus maneh aya naon? Ya we urang minta hampura we nya ka amang ke. Karena abi bade lanjuti ka ditu ke bumi. Aya naon maneh teh goblok minta hampura aing teh boga salah naon. Ieu naon ka amang hampura nya mang. Itu bae. Ayo mang di payun mang. Tengah ganggu goblok. Ah. Berenang heula. Kemararana barudak si jadah. Aduh. Anjing manis kolot ke maripuh ningan. Kemana di si anjing teh? Tenaga kolot mah da eleh, tenaga obrat teh dah. Kemana di? Teteangan eueuh. Nya panas panan poe kieu. Jadah kemana? Tempat mah. Sengap-sengapan. Panas. Alah. Tomat goblok teh. Diseripuh aing. Astagfirullahaladzim. Naon aya naon ieu? Naon jambet modal di dieu. Aing mah sia mah ngararowas. Tadi aya nu ka dieu ngararowas aing keur modal. Ieu keur komeng ngararowas aya naon? Adi begitu. Urang teh ningali aya bangsa tuaan ningali teh mani ka keur modal. Sede kumaha? Hiji jakung. Hiji dileutik anjing bari bunga teh kiplek goblok teh. Nah, anu ieu mah nu leutik mah teu apal. Namun nu jakung mah tadi si anjing nu ngarawaskeun aing ku kaditu lompatna teh. Oh itu goblok. Buat kemana sih? Sia naon ngaku. Aduh. Nah mane nu salahna kitu salah. Teu apal abi mah keur modal di dieu. Sok jujur ayeuna bisi dibawa ka sidang ka polisi mane. Heueuh, teu apal urang mah. Soalna keur modal di dieu. Ah, biar berisik Si itu anjing nabat kabur sia. Kok dagoan mari, dagoan mari, dagoan. Dagoan. Dagoan, dagoan. Apa dagoan di balik ku apa? Ah, dagoan Allah. Kang benangkeun amatnya Allah. Oke pengek. Wah, tungguan di dinya heuh. Tungguan. Ada anjing. Goblok. Wah, ini dikabuk dah kapan ini ku eta. Anjing teh, aduh. Goblok.
Mana dia teh budak teh? Mana? Anjing teh nah. Kemana euy? Anjing. Teu kapangi dia kemana si goblok teh? Waing ngedak kapangi teh bejakeun ka si Abah. Waing ka si Abah heula we ayeuna mah. Teu kapangi we kitu budak teh. Geus we. Si Abah aing bejakeun. Alhamdulillah anjing teka panggil si goblok teh ka mana barat aing deui. Aing neangan aing urip si goblok nyatu ah. Anjing ka mana dasar. Tapi untung anjing teh kapanggih aing teuing nu bade jadi kapanggih mah euy. Bangsat ka mana di? Yo, kumaha kapanggih jang euy? Ripu Abah malah. Kemananya bangsat eta? Capek. Maha tuh bah. Tadi. Maha. Tadi teh Abah teh hampuranya. Lain peda Abah nuduh didinya nuker modal, nuker nisa lain. Tadi bangsat nuduh didinya. Mana pamawanana, nah mana teh bener kumaha eta teh? Henteu bah, abi mah keur modal. Tah budak teh kapangi. Ku abi teh rawas, abi oge panggil jeung budak. Sugan maling nu maling hanas diantep, mun apal nu maling mah diantep. Aya di ieu teh di kelan. Terus ayeuna bangsatna kumaha? Teu kapangi ting ka mana? Ku aing kapangi bangsatna tinggal ikeun geurah. Heuh bae lah ayeuna mah dihampura si Abah ka abi. Da malum si Abah geus kolot, dah geus sesepuh. Da rajin aya pohonna bae lah abi hampura. Ayeuna aya urusan kitu rek ngadit cai. Sok hampura. Engke mun kapangi bejaan budak. Ya urang ngobrol. Bejaan omatnya jang. Abah rek ka ditu heula soalna can beres kita lah. Ayeuna rek nempeul tomat. Ripuh cangkeng kieu lah. Lah, balan udang ka mana euy balik-balik di Cibangge teh. Aing lebar reungit. Oh itu meureun bray. Lah, euy. Keur diberi ku si Abah meureun. Rek paeh tanya memerik wae geus we teu nya teu tamat buruk kieu aing. Nah kada deui kitu. Untung aman keneh ieu tomat lah. Numok dia. Paling meureun hiji dua sajadah teh kapangi bangsat teh urang. Salapung mah dihampura ku aing can ka imah. Capek rok kelas teu malah. Juga nih. Mending balik ke lawe ah. Cuk dia bae mah. Macan meunang bangsa ayah goblok.